So aing pa kay iyo nagdijual kuan ikan buahan bahay. Para aing kakeung. Ara kenang ngerobok. Cek lah. Kaman ayo si Adi ini tengok ngajak ngojay. Gila mana. Suara pacul sata. Ya si Adi pek samput teh. Teh ajarkeun kakak sauna. Suara naon eta? Eta sia tangkal cawang di kampung.